Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bahasa Sunda atau pelajaran Bahasa Sunda. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen ya channel ini. Sekarang materinya yaitu pemandu acara atau MC. Pemandu acara yaitu membacakan acara-acara yang amin pasti susun dina acara resmi atau resmi. Nah, pemandu acara kayak istilah-istilah di antara anaknya MC atau Master of Ceremony. Ini kedua nyata host atau pribumi. Artinya nyata panata acara atau gilang acara. Jadi ya bahasa Sunda. Itu nyata Bandung Bocatur. Apa atau presenter atau penyaji. Jadi ya istilah-istilahnya di panandu acara. Struktur teks panata acara atau pemandu acara kayak gini eta buka biasanya bukaan atau panduan dina acara resmi atau waktu resmi. Kedua, nata susunan acara. Jadi biasanya nata nyebutkan acara-acara yang ditampilkan dina nata kegiatan mahat lanana jadi ngatur karena anu hadir atau kan mahan nu kunkeun ku anu hadir suping mungkas acara kita pungkasan acara atau penutup mandinan kegiatan. Jadi jenis acara ya formal. Nah, formal upacara bendera. Nah, upacara bendera di sekolahan biasanya aduh nyata pelantikan misalkan pelantikan school, dinas sekolah mah pelantikan school, pelantikan OSIS MPK atau bisa ini pelantikan dewan pemerintahannya. Nah, serahan atau salimahan. Nah, di serahan pejabatan CPNS gitu kan, atau serahan penerimaan jabatan dan saja gitu kan. Jeung sejenak informal atau non formal. Jadi hiburan, jadi panandu acara hiburan tertentu, misalkan hiburan acara ada 17-an gitu kan, atau memperluan 17-an gitu kan, yang sejenak kan. Kedua upacara adat, jadi upacara adat gitu ada pemandu acara misalkan pernikahan gitu kan, gitu kan, tepung tahun atau ulang tahun. Nah, kegiatan ulang tahun ya panandu acara yang sejenak. Pembandingan jeung biantara nah sih pembandingan. Nah, upami saruaan biasa bagian-bagian penata acara teh aya sasaruan jeung tuntuyan bagian-bagian biantara nyata buka esi jeung aya anu penutup. Nah, jadi intina kasaruana jeung biantara jeung penata acara kan. Bebedaana naon? Biantara mah cerita nu dilisankeun teh gembleng timiti ibu buka esi jeung panutup disadayanakeun dibacakeun bukan anu susun.
anu kadu banyak teh panata acara atau MC kulantar pula nganter rumah saya acara cerita nanti kebat seperti biasa nanti kebat atau itu putar-putar cerita panjang lebar biasanya intinya MC. Nah jadi ya hal-hal anu kudu diperhatikan upami orang bacakan panata acara ya. Anu kayak vokal atau suara gitu ya. Jadi kudu suarana kudu tegas kudu gandeng bacakan kedua jata lentong jeung wirahma lentong kalkulasi jeung irahmana dina macakeun panata acara teh kumaha gitu kudu halus pangaruh nu jember biasana pengaruhan kuno sejenna dina tematan acara mereka bahasa biasanya direka-reka bahasa nu jadi direka-reka kumaha gitu jieun sikap nu hade biasana sikapna nu kudu hade dina macakeun panata acara miboga rasa humor biasana panata acara gaduh rasa humorna tinggi supaya aya suasana anu leuwih hade. Atur nuhun ka sadayana nonton sumping ningali YouTube abdi bisi abdi hilap seueur hilap kalapatan dina bacakeun materi ieu tong hilap sadayana di subscribe like dan sareng komen atur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum.